pamugi abdi sing kade awewe ge sarua alhamdulillah di barang nikah teh tos disaigikeun bumi dah penyakit eta teh cicing ibu kadamel bumi jeung si bapak sabada nikah sadayana walar sabada nikah memeh nikah teh boga imah henteu sabada nikah sabada kagungan putra kitu alus lamun boga imah memeh nikah lalakina geus boga imah mawa pamajikanana mawa garwana pas saya we saeutik bakal ngomong kieu balik sia imah dewe ieu mah rek ngomong naon tah awewe beda jeung menang kurci lah kental pejituan laras gitu balik sia imah dewek naon abdi ge hilunya pan abdi ngiluan ngaduk pan abdi nu mang nyahu kanu digarawe teh mang Wahab mang Ipan mang Edi pada eta nu ngaduk lagi pan abdi nu nyeun sangu lagi nah tiba-tiba ngusir dah coba lamun imah geus kasampak sakali diusir rek ngomong naon tah pamajikan balik si imah dewek balik keungesan nya da kolotna nu boloho kapi atohan boga minantu mulung minantu geus gablek imah untung lamun soleh sanajan teu pasea ge daang ratu marumpang da beda lain menang duaan mata tong salempang neneng geulis anaking ayeuna hidup nikah can boga imah entong kenaon ayeuna boga imah milu teu kolot we keduaan jing tuh ayeuna pan spray menang nyewa galai heula we eta nu aya galai neng ieu aing menang nyewa galai sok kapretan ku cai popodot kan sina diseuseuh ku si Ece Salon aduh teh nggak disewa di lapar rada gieu wah ningali kembang babadotan segala wah karak aing mah saumur ya aduh ditu tingali punten dibasakeun kembang babadotan teh gelis kembang jutaan abah hidup nya meuli kembang beres upacara di kamana kita kembang dipiceun ka paruntahan nu kade dangukeun urang lemur Cijotang lamun nikahkeun budak dangukeun Dudi upacara akad nikah walimatul nikah atau walimatul arus beak puluhan juta ratusan juta kadang teu dipake pusing kade isukan pageto hari ini hari pernikahan hari kesaktianmu hone madu mon bulan madu sabulan sia madu nama amis nama kaditu nama bulan amanah hidup mawa garwa sariring-riring kumading saringkak sapari pola wayahna doceng kasep tanggung jawab hidup anak nikahu kasafinat fi bahril amik nikah teh ibarat parahu di tengah lautan hidup nakodana mata hidup kudu hebat jeung gede bere capek-capek tadi karek sabelah hadis sing saha lalaki nikah ka seorang awewe karena ningali geulis atawa karena ningali harta indung bapana peda anak nu beunghar maka leungit kaberkahan geulisna leungit kaberkahan hartana itu kudu kumaha tuh waman nakahal maratali diniha jeung sing saha seorang lalaki anu menikah ka seorang awe lidiniha atas dasar karena Allah mah kieu dud hidup siap narima sagalana beureum hideung pamajikan Dudi tong neangan pamajikan nu peunteun 10 moal manggih Dudi sing percaya panyakit lalaki atawa awewe lamun geus nikah nanding-nanding caroge atawa nanding-nanding garwa bojo pamajikan aing ditingali dibanding-banding jeung Syahrini asa jauh ya atuh Syahrini mah di Jakarta ieu mah di dieu Syahrini mah mancung nari pamajikan aing bet demi lamun ti salaki ti pamajikan dibanding-banding di teangan kelebihanana neneng gelis Rizka Dodi nu bakal katingali teh kelemahanana cing jampeh lah nu kahiji bisi mani ayeuna mah can kapanggih sia kelemahan salaki kelemahan pamajikan kudu siap hidup narima sagalana
hidup nikah di talian dibeungkeut pageuh ku Allah ulah wani-wani ngudang aya kakurang di pamajikan dangdanan ku urang aya kakurang di salaki dangdanan ku urang geus milik urang tong ngomongkeun masa lalu ulah pernah nyaritakeun baheula cek budak orang enak masa lalumu adalah milikmu masa laluku adalah milikku masa depan adalah milik kita bersama enggak segitu nama tempat saya gak cacing cek budak orang itu dangukeun tah dangukeun geus nikah dengekeun ulah sok banding-banding lamun aya masalah dangukeun nenek gelis Rizka dari depan can pernah nikah dua anak lagi nya lamun aya masalah di rumah tangga neneng Rizka heug ningali kelemahan salaki omat ulah bebeja kasih emak kasih bapak di dieu sarua hidup ge dun lamun mangi kakurangan kelemahan di bojo ulah bebeja ka indung bapak urang bebejana ka ibu Rama mertua urang mah sok kieu mak sia teh kalah banget nama kasep kumisna baplang dadana bulukan usahana majukan eta kelekna bau atuh kelekna bau bebeja ka kolot sia ieu kelekna bau mah teu kudu bebeja ka kolot bebeja we ka Alfamart meuli eta Rexona 2,5 liter lalaki sok loban bebeja mak bebeja teh ka indungna mak pak bojo teh mah geulis herang mencrang nanyakan eta bibirna teu diwengku baliknya pak nyarekan nanyakeun duit menang sabaraha menang saeutik berebet menang loba berebet ngarti kumaha kubawelna mak pak punten nyarekan ka maneh lamun bebeja ka kolot sorangan bakal kieu terus kumaha ka maneh dicarekan maneh dicarekan ku pamajikan kadang mah kalau teh sok karasa teu raos antukna kembang beureum buah buleud biasana pacengkadan sok dibekahkeun teh alat-alatan masing-masing sok laporan ka kolotna masing-masing montong lamun aya hal anu kurang digarwa bebeja ka ibu Rama garwa ieu teh mamah bapak ieu teh si Neng teh kieu Rizka ieu teh si Neng teh bet kieu tah oh si Neng mah eta teh kahayangna teh dipuji pan aya karangna pipina puji we nya kayak listrik di masjid cangna ka mana-mana mau geuning terus tah puji lain dipoyokan hei tompel ulah puji pamajikan gelis pamajikan dekok gelis sim goreng mah kapun bojo kamari kaca letot aing ngomong nong gelis ketapun bojo ngambek naon nyebut nong bukan aing kaca letot nyebut neng ningali mas takana nong jadi aing teh nong nyebut moyo kan pada nong nah atuh make baki nah harus aja nong lain naik iya iya neng mah loba teuing anak tukang beca neng anak pejabat neng anak munik emeng neng anak muning eneng matak no gelis ceng tadi disebut nongge eta mah khusus sebutan keur nyimas nyai gelis ceng teh jadi we seuri dah beak puji we geus tadi teh keur ngomongkeun punten hukum pernikahan nu diharamkeun ku Allah teh di antarana nikah nu niat nganyeri kanu jadi pamajikan gartos jap urang teuliikeun hiji deui nu can dibahas naon wenang geus sunat geus makruh geus haram tos tinggal wajib mamandin pun tenupin wajib nu kumaha lalaki geus gede usaha geus boga awewena aya lamun teu geura nikah eta lalaki bisi terjerumus kana jurang zina maka wajib eta ka lalaki buru-buru nikah atawa dinadarkeun atawa pernikahan nu dinadarkeun ceuk urang Tanjung Sari teh kieu lamun tanah katabrak tol janji abdi merek nikah da eta
tama wayahna nadar laksanakeun. Jadi hukum nikah teh asal nama wenang, aya nu sunat, aya nu makruh, aya nu haram, aya nu wajib. Beres hukum nikah. Tongara lamun tukang tabuh kira siapkeun urang shalawat. Tadi kenapa karek saleutik? Siap salawatan? Siap. Bos. Salawat naon nu apa? Salatullah nu mana sok? Naon? Nuri putih. Padang bulan sok atuh dia naik sok ka panggung sok dia. Padang bulan. Sok. Nah, teteh nana hungkul bisa manteu teteh. Gas. Sok, salawat naon. Tibil kulub apa? Tibil kulub? Tibil kulubi wadawaiha. Kira ngetop gini ayeuna. Kumaha? Mitina? Tabah. Sok. Ceng, di tukang aya naon ceng? Hei. Lepeh. Kumaha selawat tibil kulub? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Sok tabeuh kalah marlong. Kasih mah meureun ningali beungeut aing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli Muhammadin bil badawaiha wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Gas, sajam pas ya. Tadi setengah 10, ini setengah 11. Bulan ditinggali jam teh ngarah nepi ka boga patokan sajam geus meunang sakieu bahasan. Dangukeun jimat sabada hidup akad nikah sing niat lillahi ta'ala kopnya didoakeun ku sadayana tingali keluarga besar hidup ngalaksanakeun walimahan hidup tong salempang hidup geus dangukeun kade cekel tadi punten pisan dangukeun punten ibu punten kasadayana tong ngobrol punten ibu hayang henteu loba perhiasan hayang henteu kela usaha salaki gampang dangukeun ceng kasep Dudi punten ieu jarang dibahas ku para kiai nu jarang dibahas ku para kiai di panggung teh tatkala di nu nikahan ke haji nu sok dicaritakeun teh doraka teh pamajikan ka salaki
punten. Nu sok dicaritakeun da doraka teh pamajikan ka salaki. Doraka salaki ka pamajikan mah tara dicaritakeun. Nu dibahas teh doraka teh pamajikan we ka salaki. Dititah ku salaki, punten. Awewe talenan sagala kasalahan. Dititah ku salaki teh daek doraka. Diajakan ku lebrejeng ku caroge teu kersa doraka. Angkat ti bumi teu wartos ka caroge doraka. Salakina mah ini teu imah teu bebeja ka pamajikan lempeng. Laras. Bahas tentang doraka salaki ka pamajikan. Punten sabada hidup nikah Dudi masing-masing boga hak, masing-masing boga kewajiban. Tatkala kewajiban teu dilaksanakeun maka durhakalah sang suami atau sang istri kepada pasangannya masing-masing. Jadi doraka salaki jeung doraka pamajikan teh saimbang sabenerna mah. Ngan ieu tara diguarkeun. Punten. Doraka pamajikan kalau jadi salaki sakur-sakur kewajiban pamajikan teu dilaksanakeun kalau jadi salaki geus doraka pamajikan kalau jadi salaki sami doraka salaki ka garwa oge doraka salaki ka pamajikan sakur-sakur salaki teu ngalaksanakeun kewajiban kalau jadi pamajikan doraka salakina ge punten pisan dangukeun di antarana nemeng gelis Risman hidup sabada di akad nikahan aurat hidup ulah pernah aya nu apaleun sasaha oge nemeng gelis nu tadi dibahas geuning tadi nya gening loba budak anu bedegong eta teh neng gening sok punten sok aya gening nya punten tapanggung wanian rambut terurai pinareup pingping beri diasongan duit 2.000 ku batur tadi kieu gening hanso terus we can menang 900.000 mah. Nah si eta teu eraeun ku batur nu ningali meureun indungna jeung bapana basa waktu ngadonan nyieun si eta. Ieu teu boga tata krama payunan Allah marukankeun sing apik neneng gelis aurat hidup punten aurat pikir aurat sosial teh mau dibahas aurat sosial aurat pikir lagi sek punten aurat hidup ulah hidup pernah nu ningalieun saha wae kecuali nu hak salaki jeung nu halal keur hidup dangukeun neneng gelis punten ibu loba salaki nu bingung ngahareupan poe isuk rai bingung punten rai poe rai penting rai pusing ngahareupan kahirupan ieu lah usah terasaan mah kudu kumaha punten akang pangmarioskeun garwa akang bisi sok wanieun tungulang tanggalang di kampung biasana di dieu mah eueuh di dieu mah lain kampung Cijota mah lain kampung ieu mah wow ieu mah kota kota kan nah sedang mau ke akang punten akang tong ribut ceng punten dangukeun punten para pameget para salaki ulah sok ngantep kajen lamun sang salaki wani ngantep kajen kanu jadi pamajikanana teu wani nyarek atawa teu wani ngabejaan nyai geulis ieu nanaon eta orat era rambut temong-temong galeng akang teh nyoha geus make sun silap ya geus make rebounding era ieu pan urang sok ngaji ganeng abdi mah mau di kerudung mah akang kawin hayang anu di kerudung cing kawin ka satri dengkeun para awewe lamun sang salaki lamun sang ibu dicaram ku caroge wanieun keneh nangalangkeun aurat kanu jadi umum dangukeun ulah nyeri hate lamun salaki hese diijabah doa itu ibu teh sabab punten komo lamun salakina ngantep kajeun ka ece ka ibu ka eteh pamajikan wani nangalang aurat diantep wae pamajikan ngalagar aurat diantep ku salakina ulah nyeri hate lamun hese ngalar rezeki iji deui punten lamun salaki teu mau duit teh contoh lamun salaki mikeun nafkah kanu jadi anak bojo kuduna teh meunang ladang halal tong rek kembang bae antep
mere nafkah teh dun kudu nu ladang halal. Budi tonggeng si mana usaha naon wae ge. Kan usaha bakasan mah naon wae ge. Mamanin ge barang nikah sarua dun euy. Ngecet jadi supir. Baheula ayeuna. Tah eta teh doa indung bapa dangukeun. Duaul walidi li waladihi ka duain nabi li ummatihi, duain bapa kanu jadi anak laksana doa nabi ka umatna. Kade emak bapak tong rek handphone. Kade emak bapak akang ece di mana kagungan putra lamun tahajud lamun duha. Pan urang masuk ngadoa teh kieu geuning Aki Haji. Punten, ya Allah Gusti, moga-moga pun anak teh sakola pesantren kuliah teh moga-moga teh sing gaduh padamelan. Asok ngadoa kitu asok. Careurik hayang boga padamelan. Diijabah. Boga pagawean, make baju, make pangkat, boga gaji, ngandina curug batur. Leres. Coba engke malamun tahajud ngadoana teh ya Allah Gusti. Pun anak disakolahkeun di kuliah di pesantren teh sing hasil ilmu manfaat tatkala boga ilmu manfaat jaga. Pun anak teh sing boga pagawe. Kang. Hey. Tong ngobrol gandeng ka dieu. Punten. Ngaduana dangukeun. Ngaduana kade. Beda hayang boga pagawean jeung hayang boga pagawe. Sanajan ngan hiji dunungan mah tetep we dunungan. Tapi boga pagawe sanajan 1000 anak buah urang dununganana. Matak tadi usahakan naon ceng gasep kana anu cenah abdi mah diajar rek kulikeun bae. Tong hayang jadi pagawe negara kabeh urang dia usum tani usum dagang sing berkah. Lamun dagang hayang beunghar omat ulah neangan nu meuli. Lamun dagang hayang berkah hayang beunghar ulah neangan langganan. Lamun dagang hayang lubak libuk loba segala hayang loba harta banda pakaya tong neangan duit ari dagang. Neangan naon? Neangan bati sing gede. Da duit neangan teh batina. Leres kitu. Dengekeun mama direk bare campe. Nabiullah Sulaiman alaihi salam cenah punten taramen rezeki. Nah, sabab rezeki mah terbagi dua antara halal jeung haram. Matak lamun hayang datang nu halal hungkul, dengekeun. Lamun hayang datang nu halal hungkul mentana eulah rezeki. Sok. Gamal nginum si kopi sing goreng mah awet can saya. Tinggal di kieu. Kita tadi ngomong, lain teh kieu, uing hayang. Minta we ka Bapak Hajat. Gas. Di kamana bieu teh? Nabi Sulaiman mah taramen rezeki naha cenah rezeki mah kabagi dua antara halal jeung haram. Hayang menang nu halal unggul. Urang dia hayang hirup senang. Boro-boro urang neangan duit, teu neangan duit ge duit datang sorangan hayang gitu. Tong 1000 hayang gitu teu. Dengekeun ieu kalimat. Mun bohong, lamun simpuring bohong, mangga ya Allah cabut nyawa biar kene. Jampe beunghar jampe senang. Bae, punten anu teu ngiluan ngaji tong ngiluan ngobrol. Bisa hoream ngadengekeun geus repeh. Ieu lebar jampe dangukeun. Lamun hayang sagala ditaklukkeun ku Allah boro-boro harta banda pakaya dunia, tuangeun leueuteun duit. Naon deui? Pare keton cau. Yeuh, sabat harta banda pakaya dunia, tong boro harta banda pakaya dunia. Sanajan harta banda pakaya akhirat surga jeung neraka Allah ku Allah ditaklukkeun ka urang. Ngalamun hayang sagala ditaklukkeun ku Allah ka urang aya syarat teh hiji. Naon? Urang lembur Cijotang sing bener-bener takluk di hadapan Allah tong kurang ajar hareupeun Allah. Sing loba nyieun lamun hirup hayang diistimewakeun ku Allah geura sing loba nyieun kalakuan nu istimewa di hadapan Gusti.
urang mah irup hayang diogok ku Allah tapi punten loba kalakuan nu teu jaiyah lamun hayang hirup diogok ku Allah geus sing lobanyeun kalakuan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kahartos kop didoakeun lamun hayang boga bojo nu solehah dengekeun Dudi lamun hidup hayang boga bojo nu solehah mihapa inung hidup nang inung hidup punten balik dari tadi hayang tadi tenanya loba emas urang dia hayang jampe yang loba emas ya bisi encat tapi nanya bisi encat lamun hayang loba emas aya dina kitab Nisawun Haula Rasul kitab namun teu salah lamun hayang loba emas diogo ku Allah loba perhiasan ku salaki dinang naneng kieu cenah neng geulis dangukeun ieu dina kitab eta wanita-wanita di sekeliling Rasul dicontohkeun garwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tahu keneh gelis. Lamun gamparan Gusti Rasul mulai ti mana we tawisan cai leueur. Tawaran salaki teh hayang leueur cai naon? Ci kopi, ci herang, ci teh. Lain susu, cai susu beureun. Susu cenah. Punten. Ci teh, pale cai naon? Gelasna neng tawaran, punten ece. Dan tadi dia ditun Pak Asep di itu aya lomari ketingali pandina lomari cok gelang tea set, gelas set, kopi set nya mug set pake tete kabeh lain diingkeun wae nya keur naon mama eta teh Pak jangan oh Pak jangan dipakai ange ieu tinggal ka dieu poe Senin salaki teh bergelas nu ieu poe Salasa beri gelas nu ieu itu poe Rebo gonta ganti lain ti Ahad nepikeun ka Ahad teh gelas teh eta we nu paragi ka kebon teh nya jang naon dina lomari pajangan dipake sian pepes mama dipake pepes teu dipake nya teu dipake mah anger pepes kumaha sia kumaha wae dipake pepes teu dipake bakal pepes lila-lila mamatak mending pake ingetkeun ieu cenah bieu hapunten ka ece bisi acan amal keneng mun hayang loba emas dengekeun heug si salaki teh lamun balik ti panyabaan capeun punten gamparan Gusti Rasul teh punten sok ditawisan bantal hayang ngaso hoyong rebahan tawisan bantal ulah bantal hungkul ece di dia bapak nah sok dina lalahunan kami kalah kok oh sok tara paingan balik ke dia cobaan gerangke bapana ka dia dilahun ku kami ari di bejan iya aing teh bohong iya Siti Aisyah gitu cenah ka Rasulullah lagedai gamparan Gusti Rasul dina lahuna Siti Aisyah punten salaki teh ieu usapan huapan tak kasareuy baca aing bisi encan punten marah ka para pamagat oh sok tara dihuapan ku garwa bari digolerkeun para salaki tara nih ya lamun para salaki tara simkuring mal ngambek ka ibu-ibu punten matak pamajikanna tara ngahuapan ge aing teh nyaho salakina tara nyontoan sok balik teh dia engke lagedaikeun bojo ka dieu nyai geulis sok lagedai usapan aya comro teu aswawal hari euceun coba tim mimiti ayana ngarah teh era da geus nini kitu mah era adieu aki rek naon sia lah aing ngadenge cenah ceramah mandiin teh kitu sok uapan tim mimiti ayana geus tadi si uapan can salaki teu seuri contohan heula ku hidup dud da engke heuh pan aya gini itu anggur ulah diangurkeun wae anggur teh dijedogkeun we sok huapan bojo teh usapan bah engke memeh geluwet kesuci teh neng kesuci
erek berarti lain ditanya ke suci era tinggal ngagebung nyakeun bae sateureun teu naon malamna teh malam Senin oh alus ya malam Senin mah sing saha salaki jeung pamajikan campur gaul sesuai syariat Islam malam Senin punten diganjar ku Allah sarua jeung ngabunuh kaum kafir Yahudi teh ayeuna teh 30 lamun malam Salasa 10 lamun malam Rebo 10 lamun malam Kamis 40 lamun malam Jumaah 70 lamun malam Sabtu 10 lamun malam Ahad 10 jadi lamun sepekan teu eureun teh nyare yawan awak lah ge haji baheula lamanya anyaran nikah nu kitu dina otak teh neng beda siang ke mah nu kitu teh nya punya urak balik manggih Ahad hayang-hayang deui Senin sebulan sekali si emak sebulan sekali Ahad sekali Senin sekali Selasa sekali berang sekali peting sekali balik nyabak sekali balik di kebon terus sekali aja ganeng semua sok sekali bohong nah cicing gas tinggali geus ganeng tinggali baru letik naranyakeun nyaritakeun naon cenah Neng gelis hidup mak nangukeun nu penting mah hidup kita tadi ceklan syariat campur gaul sesuai syariat Islam lamun rek campur gaul taun bismillah wudu omat mak wudu heula mama panginten pantal sarua jeung campur gaul boga wudu tingali nu tadi teh ada teu boga kaera ulah ngalagar orat keur nyieun budak jadi make simut jadi nu katingali gigituan teh simut cicing da imeu teu salah da imeu kieu ngomong ke dia simut lain ngalagar nu kieu kulit jeung kulit tuaan simut lamun hayang ieu nah geuning anak para kiai nya anak para kiai punten karek umur sekian tahun katalar Quran eta teh ngadonana na hebat wudu heula engke salat sunat heula maneh kae kumaha bejaan salat sunat japap salat sunat wudu salat sunat taun bismillah apa can doa hayang boga budak soleh hok bareng kabeh jajah ke tuliskeun ayeuna mah doa heula bareng bismillahil aliyil azim sebareng Allahumma ij'alha dzurriatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija dzalika min sulbi kalacat entau kalacat nama lain doa sebab karena video ti ajengan kalacat maksudnya geus beres ngadoa kakarak luncat kalacat ya Allah kalacat wajah garelis karasepsia maknya kalacat oh meureun disangkana lapan Arab meureun kalacatun kapna harap tasbihnya lacatun ganeng sih eta doa rek campur dengekeun lamun hayang cicing rek nerangkeun lamun hayang boga budak lalaki badami lalaki duanana lamun hayang boga budak awewe badami hayang awewe duanana aya doana aya doa injal ayat Quran ieu alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira jadi tatkala keur ngabujrat genci mani teh ngadoa keur cet ya ngadoa di hati alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara ngan teu menang ngucap ayat Quran ai urang mah lain pada mun keur cet ngadoa mata begina teh karena lagu we alalalalalalalala mobil butut lagi nyambung cenah keluaran baheula ayeuna mah terus geneng sia doa dengekeun
lamun teu make ta'awud bismillah didinya hadir iblis. Tatkala iblis hadir, tatkala cai mani ngecret kana rahim garwa, dangukeun neng gelis ceng kasep. Ulah aneh lamun terjadi pembuahan anakna lamun bedegong. Masya ka kiai eueuh hormat, ka indung bapa teu gaduh tata krama eta teh mungkin indungna jeung bapana basa waktu ngadonaneun si eta teu tahu bismillah. Tutup aurat, alam kali adu bentar ditutup aurat kan bae nu geus mah ti ayeuna ka hareup we. Tangke balik ke urang berjamaah. Songke kemana eta Dut, mama abdi siap. Geus kitu. Detik deui ah. Mare jampe aing ya. Jadi tadi karek salah kijing majikan. Ieu jampe beunghar, Dut dangukeun Dut. Uga keneh ibu bapak lin di teh. Tah bisi di dia yang engke ulin ka teu mama nin ka ditu ka Garut. Dut alhamdulillah mama nin Dut punten saprak rarabi tadi nanti pas rarabi teh oh Dudi mengono atuh neng gelis geus mah eta mah jiga kieu geus kamu nya di bebeakan abah hidup tinggal di ka segala diterapkeun mamandi menikah teu kieu baheula tapi keberkahan pernikahan dimilikeun ku Allah moga-moga ieu dengekeun jampena dangukeun ceng kasep nu tadi pan ngahuapan bojo jeung salaki bojo lanang bojo wadon para lalaki punten Neneng gelis dangukeun. Hei. Repeh di dieu di ditu disada. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Neneng gelis Rizka, neneng gelis sadayana ieu ece surga di bawah telapak kaki ibu teh pun tentat kala pamajikan dinikahkeun ku salaki mah eueuh teh teu berlaku. Pi surgaeuna teh pindah kana lidono jadi salaki mata ka salaki sing balalager. Salaki yang dibagiran ku pamajikan contohan geus tah. Surga hidup, surga lalaki ceng kasep tetep diinung. Maksud mah kieu kan bae poena mah usaha kitu keneh. Kana mandin boga jampe bageur ka inung. Tah isukan pan geuning ti pihak awe teh sok aya naon geuning anteureun kejo teh naon? Nyambungan. Munjungan. Tah munjungan. Ti dieu hidup engke kieu mawa pasakan karesep si emak. Mana nyebut nama mah ibu? Mama mawa naon we lapis teh dieu datang ka ditu. Cicing apa ya? Bisi akang encan, bisi bapak encan ka ibuna, bisi teu ka alaman. Ibu engke sing dikieu ku putra. Dengekeun huapan indung hidup tatkala kerja mah pemandin kamari beres mududan boga lapis legit mi pun biang 82 tahun pun bapak 85 tahun punten alhamdulillah karek balik ti Mekah kamari mi kade mi mi balawak diperlongkeun ku anak ku incu diperlongkeun ku incu pun bapak balawak agaji ku sim geuring pun biang dihuapan eta meureun indung anak genep datar anu ngahuapan di wati sim kuring dicelengok ku sim kuring teh mixing panjang umurnya eta pun biang ngaragajak ti socana galagar teh doa ka aing mujtahidin anak teh genep ngan maneh nu arek ngahuapan jeung bapa maneh didoakeun maneh sing galagar sing anu alhamdulillah punten doakeun aing sampai ka 100 kali ke Mekah teh paling saeutik. Amin. Karek 60 kali aing teh. Doain tah. Tong ngomongkeun imah sabaraha hiji tanah sabaraha hiji malah. Pokona mah alhamdulillah sakitu pun bapak mendihuapan. Punten bisi ibu ajaran dihuapan ku putra ibu sok asan. Dihuapan ku anak lalaki. Ku anak awe mah teu aneh, anak lalaki ngahuapan urang mun teu ngaragajag ibu cisoca tah. Balawak keur kitu buru-buru galagar doakeun anak lamun indung keur ngadoakeun urang dangukeun Dut buru-buru maneh kacerit ka Allah Gusti ijabah doa imam bapa abdi ya Allah ngan syarat ngahuapeun anak montong keur gering bae keur gering mah wah nungguan gering nungguan setruk geuning heuh
naon atuh mah mah balai bubur ayam dihuapan bubur ayam barang dihuapan diburakeun beri ngambek nah dari emak salah urang atuh da aing ngomong bubur ayam aing diuwalkeun bubur sangu nya ada berapa ngamarohong bubur ayam sok tukang dagang bubur ayam cenah heuh aing dibikeun bubur beas bubur sangu aing bubur ayam nya ayam nu dibubur jelema setruk atuh dihuapan heuh teu aneh dudi geus gering mah perawat ge ngahuapan tatang ngahuapan kerja ibu kantos tadi huapan ku putra pamaget henteu nya kerja jak damang tadi orang contohan gua aing ngahuapan mana comrono nu teu as sok mak cobian neng ka indung sia geus boga salaki mah teu kaburu ngahuapan mah ngahuapan bapak teh mengpengker leutik mak mama ibu bunda mi umi sok huapan maneh can pernah nya saya segede kieu entos keur cager tuluikeun ceng ka Samsung huapan dina deut mun teh dicelengok Dudi maneh teh ge mah moal began kitu deui tinggal imanin ge montok deui mal pangaruh loba duit teu dipangaruh loba duit didoakeun deui ka Samsung didoakeun nya tah gitu punten kieu kalimat perlombaan sing sajalma anu hayang gede milik gera balap pahade-hade ka indung bapak sia dengekeun lain ieu mah parebut warisan kolot hirup keneh geus silih ciria pajarkeun teh harta kolot harta anak tah eta teh hadis palsu nah harta kolot mah harta kolot neneng Rizka nu tadi teh geuning heuh bapak nyieun imah Rizka di jero lambut keneh keur orok keneh ngiluan ngaduk henteu tuh ngiluan meuli semen henteu jadi harta kolot mah harta kolot harta anak Dudi disakolahkeun dikuliahkeun nepi ka bisa kuli nepi ka bisa usaha nepi ka jadi jelema jasa kolot tah urang ulah poho ka kolot gitu harta kolot harta anak harta eta hadis muttafaq alaih mah penting teuing euy geus jarang pelingar cecing hiji deui rek mere capek geus capek beungar benten hayang ulah pasea jeung majikan tek ceuli mandi lamun hidup pasea tapi syarat amalkeun ieu punten para pamaget dangukeun Dudi awewe mah dud tadi cek mandi lamun ngambek ka salaki eta teh dud nandakeun aya kahayang hayang namanya hayang ngamak tuh kieu dud dengekeun dud hiji waktu cenah lagi haji kieu Tuan Khalifah Umar keur jadi raja terus kieu cenah dan dawang teh di dapur nyarekan garwana istrina permaisuri dasar hayang ngurus rakyat calangkong teh di dapur kata ibu negara nyarekan ka raja ka Tuan Khalifah Umar waduh Raja Umar tadi mun boro-boro awewe lalaki ngajago dibandingkeun teu pejet beungeutna ieu garwana nyarekan dasar ngurus rakyat ayo di dapur mau tahuran dasar di luar begitu ban nuju kitu eta mu Assalamualaikum Waalaikumsalam lengi calik tafadhol Idris mangga calik karek gegek eta tamu lengah calik ai di dapur nuluikeun eta pidato kenegaraan yes si tamu datang cing aki haji rek naros ka aki haji lamun aki haji namu ka seseorang heug ibu dapur keur ngambek kana boga imah kira-kira aki haji kumaha pamengnya raos pameng pasti lagi kula ngurus tamu rakyat diurus negara diurus pemajikan
wah eta tamu sahabat Abu Numan genteu. Aduh aing salah mangsa aing namu Kangjeng Raja keur pasea jeung istrina. Be ngahulang. Aya naon Abu Numan? Teu aya naon Sunda timbalan kaulanun gamparan Kangjeng Khalifah. Ieu maka dia mah abdi mah silaturahmi we. Saleuwihna silaturahmi aya naon? Atuh aya naon Sun? Di dapur mah terus we gandeng. Dasar. Wah, betul. Ngan Sayyidina Umar surti ger jempling atuh. Kelontang di dapur di sana. Hei Abu Numan, tong kapangaruhan ku bojo kuring. Pamajikan kuring mah eta mah keur ngabejakeun sagala kakurangan kuring. Aduh, gila lawan kitu eta carogenya. Tatat sok buru bejakeun mengkeun kami keur senang. Sanes waktos we gamparankeun sanes waktos. Aya naon bejakeun kami? Dangukeun Dut, eta teh kieu cenah Dut. Ieu Sun. Nu mau ya abdi teh tadina mah da moal wakan nyaur. Aya naon? Nu mau Sun pun bojo ge sami nuju edan gitu. Abdi teh dongkap ka dieu teh bade naroskeun kumaha perkawisna menangani menyikapi lamun bojo amuk-amukan kitu. Oh, Abu Numan. Jampe kangge sadene. Nu ngadengikeun ngaji bakal moal pasti anjing majikan ya. Abu Numan lamun pamajikan anjeun nyarekan ka anjeun keun antep tong ditemalat. Pamajikan anjeun nyarekan ka anjeun keur ngajumlah jamleh kasalahan anjeun. Anjeun ulah nyeri hate. Nu mawi gamparan diboretekeun yang waduk abdi teh. Diwiwirang sagala kasalahan abdi ditutup. Iya Abu Numan. Pemajikan urang nyarekan ka urang mah ieu diboretekeun pasti segala kasalahan urang keun bae antep tong ditembalan. Naukeun. Lamun pamajikan anjeun nyarekan ka anjeun geus tong sok ditemalankeun itung-itung buruh nyusuan. Ibu nyusuan di buruhan tuh. Benar? Yakin? Dak ieu macan nyaman can nyaho nyusuan dak ieu mah. Ibu nyusuan di buruhan teh ku caroge. Henteu. Tah nyarekan pamajikan ka salaki teh cenahkeun itung-itung buruh nyusuan. Punten gaji eta sim kuring di tahun 86 ngaji nepi ka kamari 2017. Nah karek nyaho buruh nyusuan teh naon? Dipikir kalau buruh nyusuan teh naon da pamajikan teh beureuna sok karagap ku aing tetapi nah betul disebut buruh nyusuan. Ai si horeng buruh nyusuan teh kieu Ibu. Punten, kagungan putra sabaraha Ibu? 2. Hamil 8 bulan kali 2 benernya 18 bulan hiji weh lah. Tong gandeng gasep sayang. Obrolan wajib ibu dapat wawaw gitu. Wajib teh panggung tuh kue. Kalau kada kieu-kieu wawawnya budak mah jadi wawaw karesep nya cek. Yang wajib teh budak teh wow wajib teh aslina mah. Bere wajib. Kalau ka wawaw jaluk maneh kasep. Bapana mah teh kieu tah ka wawaw. Ieu budak hayang wajib. Jadi werepeh si kasep. Tuh ngopi ceng. Geus dengekeun. Si horeng buru nyusuan teh kieu. Ibu ngandung 8 sasi. Nyusuan sabaraha tahun? 2 tahun. Hiji anak repeh. Hiji anak nyusuan teh 2 tahun. Laras kitu. Lamun 2 tahun nyusuan anak ari dicarekan ku pamajikan tadi karek setengah jam. Matak cek Sayyidina Umar keun we pamajikan nyarekan ka urang mah itung-itung buruh nyusuan anak urang salila 2 tahun dicarekan karek sajam di badan karek sapoe mah keun we loba keneh taunna ge. Kahartos teu? Para laki kahartos teu? Nyusuan anak 2 tahun adi carekan karek sapoe. Berarti loba keneh 2 tahun. Jadi awewe sing getol nyarekan salaki eta. Lamun salakina ngarti kaos aing. Matak mamandin mah dangukeun. Nah, lamun garwa nyarekan aing mah tara ditemalan. Kabar lagi ngamuk tah telat datang.
Punten buku macet. Di mana keneh? Telepon nut teh teh malan ku aing. Nut teh malan. Aing keur nyupir teh kesakeun teh moal supir. Punten. Di WA we. Di mana keneh? Di jalan. Geus nepi ka mana? Heula menit telat datang macet. Macet naon? Teu gugur teh angin. Pokoknya sekali macet tetap macet. Aing heureuy we. Tarajo teh datang teh ka rompok. Teu budak tadi hiji. Budak tadi hiji. Apa? Si Umi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Keranya anyangan si Umi ngambek sia tahu. Ngambek pedah naon? Cek si Umi oge lamun apa datang rek ditereuy. Aduh banyak guys. Di mana si Umi nak? Si Umi lagi keribak. Sup aing teh ke kamar mandi. Keur ngasap gigi nyampak we. Cing. Hayang karek kita salah kasar aing jam 4:30 jam 5. Cing terus. Geus kitu eta put wajo. Mata kau di zaman mana pada loba? Suka neng. Dasar di mana ya? Eta odol lebih kabea. Wayah kisah karek datang. Geus di mana? Ganeng. Bapak cik kamu nunggu tadi. Nya cing ganeng cek jadi hayang ieu na ge. Dasar aing teh hayang naon tadi. Nempukan wajib kan aing geus ieu. Eta kiteureun ya aing. Dua eta mah haji. Eta mah haji. Tawa eta nyarekan. Eta odol nu pinuh nepi ka bea. Tong di mana? Lebih ka bersih. Dengekeun sampena. Eta sih ngeureukit. Lepeh heula. Tong ka ngambek, keur dibecakeun. Tong ka ngambek, lepeh, cek lepeh. Teu beunang diomongkeun teu kudu harewoskeun. Dek naon? Ngambek wae. Dengekeun cik teh. Dengekeun aing rek ngomong. Lepeh. Diharewoskeun. Di kieu teu pira ge. Sugan rek nampiling ka aing. Lain tadi. Si Horeng cek aing oge. Tingali si Dudi nyiku. Cek si Dudi baru kali tinggali ku aing. Lain eta teh nyiku teh ngarti aing ge urang kitu yu. Kitu Dudi. Eta ibu si Horeng Dudi. Eta si Horeng ngambek ABCD ge hanepi ka jet euy Dud. Si Horeng teu pira aya kahayang. Di kieu ku aing. Cek aing teh kieu. I love you. Buru aing. Duh eta mah. Calatot teh nyiwit kana cakek. Leung teu tadi. Atuh geus meunang mani geus seungit atuh. Kaluar ti kamar mandi geus make baju kimono. Oh ningat kimono? Baju anduk dibajukeun teh gini. Atuh cek aing tulus aing ditereuy. Ya segitu barakallahu li wa lakum. Bijurikam dinil kaya khairal masulin wa mujibud wa sayyidin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamdan syakirin hamdan yu'afika mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin adada dari malir raqiq wa salatan tarzukuna biha min ahli taufik wa tuballighuna bil khudur ila baitikal atiq wa ziyaratu qabri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bakirin siddiq radhiyallahu anhu wa sallim. Nasal kal ijabah wal afiyah wassalamu wal barakah wal ghina hasil maqasid dan maqasid hadil jamaah maqasid para alim ulama asatidasatil alwin wa alimin wa alim wa ilmin maqasid khususan sadayana wa warga masyarakat nu hadir kesempatan sebuah anu murang kali titebih dicakat wa maqasid usul Saiful Alfu ka pakarsa Bapak Asep Sofyan kali Ibu Rita kali Bapak Haji Aki Haji sadayana wa maqasid usul Bapak Besan Ibu Besan maqasid usul Ibu Sadah baena Kang Dudi Wenang Neng Rizka
Allahumma alif hadaz zawjani bainahuma kama alafta wa sayyidina Sayyidina Hawa wa kama alafta Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Hajar wa Sayyidina Sarah wa kama alafta Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Azhar binti Rasulullah sallam wa kama alafta Sayyidina Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Khadijah kubra Aisyah radhiyallahu an barakallahu laka baraka alayka wa jama bainakum fi khairin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama rabbi hab lana salihin Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talabitana wa jama'atan min ahli ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna dzurri fasadin innaka la kulli syai'in qadir rabbi ij'alna maqiba salata min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a rabbi awzina nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa ala salihin taradahu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina nas'aluka ya Allah bi mu'jizati rusulika wa bi rasulika rahmati alayka wa nas'aluka bi ma'unati ulamaika wa sulaika masyikhina wa nas'aluka bi barakati abaina wa ummahatina taqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa tarzuqana rizqan wasi'an bi hisab wa tusallimana min kulli afatin wa baliyatin wa fitnatin wa kala kulli syai'in qadir wa tiyassir lana umurad dunya wal akhirah wa la tu'assir min syarri kulli asir wa anta tahallana bi futuhil arifin wa hadina ila siratal mustaqim wa tufakana fi dinil liman ma yanfa'una ilmal hikmah wa ilmat tawil wa anta khtimalana ya Allah bi husnil khatimah bi jahi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tusakhir quluba ibrika minal jinni wal insi ala muhabbatina wa maddatina wa tulika kulbadina rubal minaka la kulli syai'in qadir bi mu'jizati mukarramati mumunati mu'ijazati barakati nas'aluka ya Allah nan Gusti Pangeran Abdi akan pernikahan dua putra putri Abdi muga-muga ya Allah sing diwaris keberkahan sing dimiliki keberkahan nanti dunia di akhirat jaga sing ngawariskeun anak incucing turunan-turunan anu saleh-salehah sadayana ya Allah Abdi selaku ibu ramana selaku keluarga besarna sadayana warga masyarakat nu adu-akeun muga-muga abdi sada singkeng keberkahan dina ieu pangajian sadayana milikeun ku Gusti berkahna pawasan Quran berkahna sholawat berkahna tawasulan kali berkahna silaturahmi ya Allah Gusti Pangeran abdi nu dipertedaan hunteur disebutkeun hunteur abdi sadayana yakin Gusti mau ninggalkeun segala panguksan abdi sadayana ya Allah ya Rabbana antal gina wa minkal ijabah nas'aluka ya Allah bi katrati musawwin jina wa zaburi dawud wal furqan sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hakimil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ighfir lana wal walidina wa jami'il muslimin muslimat amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitul kapihatur hapunten kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.